Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sakuma biasa saban wayah kieu tepang deui dina pidangan dongeng Sunda. Kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur. Garapan dongengna ku Mang Lili Guntur. Atur salam kanggo ka para mitra anu parantos ngadugikeun salam sinareng komen. Mudah-mudahan atuh sadayana sehat walafiat. Mitra hanca garapan Mang Lili Guntur teh dina episode anu kagenep nyaeta nalika dugi ka syukur we azuh atoh pisan kami kadatangan hidup anu geus mang tahun-tahun dibangi. Bihi rek istirahat mah idu we di kamar hareup. Sakedeung deui azan magrib, abah mah rek kacai heula. Si abah cengkat tuluy ngaleos ka tukang. Tah neme dugi ka salebah dinya hanca garapan teh. Urang teraskeun. Peutingna rengsek ngalaksanakeun kagiatan rutin. Magrib mengaji, ngawurukan lilis. Si abah tuluy ngobrol jeung Anwar. Anu nembe dibahas teh Al-Baqarah 201 rupina. Cek Anwar. Nya sudang Al-Baqarah 201 teh nerangkeun ngeunaan visi misi hirup manusia. Geus ngahonta kabagjaan di dunia jeung kabagjaan di akhirat anu langgeng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salamet di dunia, salamet di akhirat, anu otomatis terhindar tina seuneu neraka. Anwar mairan. Sudang seuneu neraka teh cek katerangan banget kasisa panasna. Suluhna oge manusia jeung batu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Anwar ngabiri gidik. Harita waktu terus nyerelek maju ka peuting, tapi si abah jeung Anwar masih pogot ngobrol. Ti mimiti ngabahas soal agama, neupi ka masalah kahirupan. Selang sababaraha menit, Anwar mengkolkeun topik obrolan kana pasualan anu aya pakuat pakaitna jeung kadinesan manehna. Nyaeta datangna Anwar teh dina raraga rek nyukcruk galur tatar ukur, nyusun sajarah asal usul ngaran lembur. Pok Anwar nanya ka si abah ngeunaan sajarah asal usul kampung Murugul. Kumaha eta teh bah asal usulna? Bet dinamian kampung Murugul. Nah sesuai sareng karakteristik wargana. Ya mudah-mudahan henteu sudang. Malahan maranehanana oge kawasna ngarasa lingsem. Boga lembur ngaranna Murugul. Sebab Murugul teh hartina belegong. Telas hate. Tema si abah bari tuluy barabat nyaritakeun ngeunaan kasang tukang pangna eta lembur di ngaranan Murugul.
Cenah baheula, zaman penjajahan Belanda, rombongan sodadu Belanda sok datang ka Pilemburan rek ngebledig kaum pemberontak. Apal lemburna dijorag ku sodadu, rakyat pangeusi lembur nyarumput kana jero cubluk anu dihaja dijieun paranti panyumputan. Dina hiji kajadian, rombongan sodadu datang ka hiji lembur. Imah-imah dicorag bisi nyumputkeun kaum pemberontak anu teu biluk ka kaum kompeni. Tapi weleh jelema anu dituding pemberontak teh teu kapanggih. Malahan mah imah-imah nu didatanganana oge saruwung eueuh pangeusina. Atuh sodadu teh marulang deui ninggalkeun eta lembur. Tah waktu sodadu Belanda marurang sarta can pati jauh jarakna arinditna. Harita aya hiji lalaki tengah tuwu keukeuh rek kaluar tina tempat panyumputanana, teu beunang dicarek ku babaturanana. Pareng aya sodadu anu nangenan eta lalaki, ku si sodadu disampeurkeun. Hafaldong, kernaon selira cicing didinya Ayo keluar, kalau tidak ayo tembak salira. Sodadu nitah kaluar eta lalaki tina jero panyumputanana. Tapi eta lalaki tengah tubuh teh tengah gugu. Kalah tuluy ngesod asup deui ka jero cubluk tempat panyumputanana. Kowe benar-benar kurang ajar ya. Ayo tembak yuk. Dor, suara tembakan kadenge. Hiji peluru kena kana awak eta lalaki. Kana lebah pingpingna pisan. Eta lalaki kadenge ngaguak koko wowongan nahan ka nyeri. Getih boloboran. Babaturanana hibut nulungan bari nyarita. Tidak bohongan si laing mah. Murugu pisan. Teu beunang dicarek yeuh. Cek kami cicing aja dong cicing. Tong elok-elokan wae keluar. Murugu pisan. Kitu omong babaturanana, bohongana cenah murugu. Teu beunang ku carek. Kitu teh sudan. Asal usulna kampung Murugu teh. Tina ayana kejadian peristiwa berdarah. Hiji warga ditembak ku salah saulang soldadu Walanda. Ngadenge jujutan sajarah asal usul ngaran kampung Murugu. Anu ditepikeun ku si Abah, Anwar bener-bener kataji. Apa eta riwayat teh? Abah oge meunang katerangan ti Aki Utuy. Manehna mah loba kanyahona soal nu kitu. Dopi Aki Utuy teh saha teh Abah sareng di mana linggihna? Abdi peryogi kanggo narasumber. Tepati anggang ti dieu mah imahna. Mun rek nepungan Aki Utuy mah bisa minta anjeun kasih seneng. Saya bah. Enjing atanapi ke ari libur sakola. Abdi bade ngajak Neng Lilis jelajah desa. Kanggo batur ludeung sareng batur ngobrol supados abdi termotivasi tetap semangat dina ngajalankeun ieu profesi. Anwar menta idin kasih Abah rek mawa Lilis keur batur manehna ngajalankeun tugas. Masalah nyampet wae ari jenisna sadia mah. Ngabaturan hidup ngalantah ka unggal Pilemburan, ngalantah ka unggal desa. Nutuk jalur sejarah asal usul ngaran lembur. Sarta hasilna sing manfaat engke keur barasea
Utamana ke generasi anu bakal datang. Omong si Abah merenah pisan carita anak Luyu jeung Harapan Anwar. Oh, hanya kapisan tepang urang dina pidangan acara dongeng Sunda kasengkerku durasi. Cag urang cekapkeun heula deui ka dieu. Engke tepang deui dina episode anu salajengna nyaeta episode anu ka-8 rupina. Salam baktos permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.